Kasliring samirun ya samirun Puspitarung kasliring samirun kasliring samirun sekar gadung kongas gandanya kongas gandanya gentur kang tinutur gentra kang cinarita ilis kang kapiwarti enggal nu kacarius ngawiyosakeun kawontenan nagara Pringgandani ingkang dados nalendra kekasihipun tanyata kusumaning Ayu Retna Arimbi Ratu Linuhung anu pinuh kuelmu binekas tur wijaksana sok sanaos bari jeung istri memang parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa saciduh metu sakecap nyata Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca anu tungkul kamari keludat iman dari bangsa sabda ajrih ningali pamoringkang ibu gunira kangan dikalis manis melas melis leuy kedeh atra pertela anu pinuh ku wibawa ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun Raden anak ibu Raden Gatotkaca oge Kang Rai Purbakesa coba merenea dudu pada karo hengsun mangsing para prayi Purbakesa buat ka euneur dang atur nuhun moh kalayana tunyuk sumanga ngahaturkeun semua bukti kuhunyupan jenengan pangarsa Mokratu ditampi nuhun pujastu kirai kuacek rai nuhun buat kalimpu tadi kalihna perkawis tina naon nu pihak kalepacan muga agung iseu cukup leuwur jemara hapunten anu kateda bok beli rai kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng saja bina maklumnya maklume anu disuhunkeun saling malum jeung Aceh Purbakesa nuhun ayaina ayo punana kapayun Mas Putra lo kadieu kapayun Gatotkaca anak ibu Raden Putra Gatotkaca nampi dateng pembagi layang nyuk sumanga ngahaturkeun semua bekti ku nyupan dengan pangresa ibu miwah pangresa paman Arya pujastu tikidat ditampi ku ibu Raden nyuhun Allah ditampi nuhun ku mangu geus bisa nyembah Allah
Agul lain agul deui aing ngawon. Kumaha kita teh kula. Terus boga anak geus jadi sabiwir jeding. Sabiwir hiji. Kabejakeun ka itu ka dieu teh hade di panon masyarakat boga anak teh won. Mune eta. Kade kasih. Abong kena terah-ratu. Eta we ku sopan santun ka indung bapa. Ramah tamah. Memang da puguh geus jadi adat bangsa urang. Aduh jelas. Atuh kalihna teh hapunten tina naon pihak kalepatan. Saling malum jeung Ibu Raden. Jeung mang oge urang saling maklum cu. Aya pikersang naon kua panjenengan pangresa ibu kersani malam. Bagja kasep anak ibu memang kaja purwadi katuranan ligih teh aya kala-kala anu bade didugikeun. Kahijina ibu amanat mangka deh hidup pinanggoni ngajalankeun kewajiban teh ulah dugi ka aya hal-hal anu teu dipikarep. Ulah dugi ka aya wartosna kana ceuli ibu boga anak saraka. Ulu. Ulah kasih. Katukanya purbakesa geraneuneun ka dedeuh nu nakanya kanu jadi anak da puguh sarua anak purbakesa. Ulah. Teu aya nu nyakinasihan moh. Putra aceuk atuh anak kaula. Teu aya bedana da puguh ti leutik teh budak teh sasat di akod-akod. Apet mah kaon. Apetna ka kaula nya atuh da kaula oge moal make jeung naon kitu Mangantep rugi. moal ngantep jeung da puguh asa ka anak pribadi kaula. Cuk Gatot Kaca. Bau. Bagja kasih. Ieu mah kadeudeuh mah dek ngaharewos kana ceuli alo. Jelas. Hidup salaku budak ngora ulah nepi ka jadi pamuda jadi sampahna masyarakat. Tuh. Nya tuh. Anu geus kadenge ku ceuli emang tuluikeun malahan ronjatkeun. Boh dina ilmuna. Boh dina ituna, boh dina ieuna utamina agama. Eta pangna. Margi ari agama teh ageman hirup manusia anu perlu dipigawe. Sabab manusia lamun tanpa agama tuh tempo syator. Kuwata kula. Nya, dau. Taesa teh sasat teu beragama. Dabongan urang mah manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan. Allah. Iya. Dangukeun Raden. Dau. Cing saregep alo. Ulah nepi ka hidup tungtungna goreng boh dina panon masyarakat. Boh dina biwir masyarakat. Ya, dau. Saban bibir. Ampun putra Gatot Kaca. Ai kedah ngajalankeun hal-hal anu dipikarep. Sami sareng ngarubuhkeun harkat sareng derajat wibawa sareng komara nagara. Oge pangresa ibu. Nuhun Raden nuhun pisan cu. Atuh sok sanaos ti ibu oge moal kapalang hidup. Sumohon. Ulah mengukur ti tuang rama paman wungkul ulah mung ti ibu wungkul. Sabeunyeureun kinya Geroprak sepuh-sepuh geura sumpingan taroskeun pangalamanana taroskeun ilmuna. Wanita teh nya datangan. Tibakeleun kirup di alam dunya. Oh. Kahijina kitu ari kaduana memang hidup ti leutik tug dugi ka piwari anu dianti-anti ku ibu teh aya lian lintang ti ibu teh sieun buntu laku turunan. Cilaka bekas nyalahan teh nya kulaan. Sieun ibu teh boga turunan anu mawi dina rasan dieu dek ngajurung restu kanu jadi anak gerak prakatu cu. Ibu teh kayang boga minantu ka urang mana kasaka
Gara-gara pilarian kasep pijodohan hidup ibu teh koyong gara ngais incu. Beres. Aya nikmat aya genah nu di Arab-Arab geus datang ieu pisan nu ditunggu ieu pisan nu ditunggu di kamari di mangkukna nanaonan teteh Purbakesa eta lagu Isabella bakatku bunga kaula teh da leres pisan nu jadi anak teh hayang kaula teh pidato nganturkeun panganten lalaki hayang bisa nyerenkeun nya dek nurutan Pak Aci aduh bagja nu taya papadana lo mem ayeuna hidup budak ngora barijeng parantos 2 jabatan di sipil jadi kepala daerah ais pangampih di Melajang Tengah di militer jadi kepala angkatan perang negara sabulan tepan 2 kali narima gaji teh dina tanggal 5 teh 2 amplop teh kan 2 amplop can bonus Kidian rekor aya rupina aya ada mah pasti on tuh nu mawi dina sandi di mana kulem teu cukup nyalira di mana galingging barnas tiris moal aya nu mencetan tuh anu mawi dina sandi emang ngarepkeun pisan hidup garwaan Cung, ka urang mana kasyaha da hidup teh parantos satengah tuh parantos cekapisan. Pangna emang nepi ka ngabledug bitu. Tuh. Ieu kasangeman ieu cita-cita teh kulantaran ngantosan alo teu acan wae bujeng hingga katinggal kumang wartos oge teu acan ka kuping kumang alo beger. Ieu. Cik atuh lo gerajait eta tuang ibu kapalaina anu ditunggu-tunggu ti mangkukna malahan ti taun itu kene ayeuna panginten parantos teu kiat nandanganna nya kapaksa we dibeledagkeun eta maksad teh saban warsi nganti-nganti itu saban warsi nganti-nganti hidup garwaan ka urang mana geure mang anu nyawerna atuh disawenya won marukana urang turun patayan nya gerak kata-kata nama geus boga mang teh keur nyawer teh kumaha kata-katanya mohon baso bulat seperti bola bintang nyawer kitu nya kitu teh duit kencing jeung geloman diawurkeun ka laut diboro ku budak ka gunung keun ansepkeun Kiraka atuh hidup ibu teh koyong gerak terang ka urang mana kasaka koyong gerak tuker cincin ibu teh cu koyong gerak jajak ijar menembus ipet tengah aku maka Purbakesa gening kitu nu jadi anak teh rupina mah teu acan mah teu acan we rupina maka jeung teu acan sagala kapan sidiki setengah tu sumun eta oge ampun ibu ampun dugi kadangan ayeuna putra ulah ditaros kedah garwa kedah bojoan ibu maka tu boa-boa ieu teh moal aya nepi ka kolot eta rasa birahi anu ngancik dina ati. Cilaka Purbakesa.
Hariwang sepuh manya. Hariwang Purbakesa bisi ieu teh akibatina kajadian baheula yen jadi anak digodog di kawah Candra di muka. Wah, ieu dewa teh aya nu kaliwat nyatana dina dirina rasa cinta. Piraku. Gini ngai rasanya maka Ibu Rama ayah. Boh kasasama ngan eta we hiji. Wah, eta kaliwat dewa pohon. Duh, kapami kitu mah. Kadenya tak tuh. Atuh darayi moal cicingeun upami nampi pancen mati keresa aceuk. Kedah mios ka sawarga. Pikeun naroskeun ieu kedah kumaha pun anak. Ya tara Gatot Kaca supaya diancikan ku birahi. Paman. Ulah ngarepotkeun wios paman dugi lupina teh acan dugi kana waktosna. Palang siang Purbakesa. Urang ngadoa we, urang ngadoa moh. Kitu we tah. Urang sami-sami menekung kakersan adat Gusti nu kagungan sangkan punana. Nyatana buru-buru gerak-garwaan. Malihanan putra Gatot Kaca teh nampi pancen ti pangresa Paman Arjuna. Nampi pancen kumaha Raden? Putra teh kedah milarian Abimanyu. Margi Abimanyu pun abi parantos lunta ti amarta. Maksudna? Ari maksudna mah ngiring saemara. Saemara naon? Wireh pun abi teh Abimanyu. Bade garwaan ka putrana Wabatara ka Aceuk Sonari. Iya Dedi ya. Kasaha? Ka Aceuk Sonari putrana Wabatara Kresna ti Jelamani. Nanging jelaran anu ngalamar amprok sareng urang Kurawa. Jadi ayakin saemara sing saha anu tiasa nyana pangapit panganten istri kemar. Eta anu bakal cios nikah ka Aceuk Sonari. Kitu saemarana anu disaurkeun ku Wabatara Kresna ti Jelamani. Tugeningan tobatna asal nyeri teuing Purbakesa. Naon moh? Ari Abimanyu kapan sidik Abimanyu teh nyaho dilahirkeunana Gatot Kaca ge apaleun. Ayeuna dek pindah tina alam dalagasanana ari anak kaula Gatot Kaca can keneh bae. Pilih kasih kayaknya teh. Lamun eta teh mah mun saindung sabapa masa satu jadi anak teh diriungha ku budak satepak ku Abimanyu. Oh, sawius. Tentengan pisan. Uga rupina mah aya cita-cita keneh we dina atina teh panginten moh. Unek-unek. Jadi Raden Abimanyu teh ayeuna teh aya di nagara. Teu aya di nagara. Nyaeta bade milarian istri kemar. Kange pangapit panganten dina waktosna seserahan teh bade dicanak. Kitu Raden. Nanging sasasih dugi ka ayeuna teh teu acan mulang ka nagara Abimanyu. Dedeh teh ngatuju. Nyatu dina danget ieu gerak pilarian Raden Abimanyu kalayan mudah-mudahan ku jalan ieu hidup oge sami sing enga atos bu. Tekeng sasauran perkawis kitu. Tekeng nyarios na pajarkeun teh. Aya kitu tah. Ya atuh ari hidup nampi pancen ti amarta kedah milarian Raden Abimanyu mah geura jalankeun cu. Geura pilarian Raden Abimanyu maklum bilih aya hal-hal nu teu pikarep. Maklum urang kalih keneh Raden Abimanyu anu meuli. Kene atuh soal cinta mah urang katukang keneh. Eta aya resepna bobogohan teh karasa kumang baheula silih suratan. Marukana dina surat teh marukana teh diulah li basa teh. Direka-reka. Nya kahatur nu geulis ka asih hati. Nya nu endah kaheman sukma. Reueus geget mun padeukeut. Sungkan rasa mun paangang. Eta surat kecap dina surat mangka
kebogoh mang buheula nostalgia disusun kecap cinta hamulaas sagigireun rasa ikhlas kanyaah moal koredas najan lawas tetep ulas aduh tetep seukeut nganteur teuneuh ajar bayi riwet nya sanajan bari riwet kiceup mumeut nganteur ludeung najan kudu korban jiwa engkang pasrah keur salira kitu unggeling surat datang ingkang rai itu sun cup untuk rayi cup dari jauh sayang sakali juratan teteh tilu truk diantarkeun lagi kana kapal udara pelebas suhunan kabogoh burusu teteh gerak-gerakkeun eta we da maca surat ti kabogoh teh heuh kabogoh urang mata-matana sarua jeung mitohana mantuan maca nepi ka ngajelelepeng pan maca surat ti kabogoh teh teu eling kabeh lamun nu katigang surat tadi kan tah kitu lo parantos paman rupina kitu we putra oge ibu para ulun dina danget ieu putra maksan nyaosan pancengkang cirama paman milarian Abimanyu anu nuju milarian istri kemar pikeun pangapit panganten ya atuh teu nanaon kase geura pilarian tuang rai Abimanyu bilih kumaha ona malum ka Panawa teh seueur nu mikang ewa bilih ieu kajadian teh dijieun kasempetan ku jurigan nyiliwuri ku setan sumaramah ku kelongan nu bakal newo-newo mulai kajahatan lawan artinya itu Raden dawuh ibu atuh teu pinodama tuan kaisir putra Gatut Kaca maksud konur ti payeuneun pangresa paman oge pangresa ibu atuh kaset geura lumampah jung atuh geura lumaku jigra init mangkade cing ati-ati waspada permana tinggal dawuh Sialo nepi kayaknya mah alun-alun hayangnya ho tinggal landasna malum pada sialo masuk ngambah Jomantara Gatut Kaca sampun ngamah Jomantara ti gegana wiyati milarian Abimanyu anu luntak di nagara Laku lampah nu utama saya putih kata sama lu itu
Miji saking prawingwang tinalangan yampe gadi girine sakarep pinuji sakarep Banglus lampahipun Raden Gatotkaca kontor saking pangkonan ningkang ibu. Baik. Sampun ngamaju mantara larak lirik lir dadali watak wantos satria pinilih tani. Maksad bade milarian Abimanyu anu lunta ti nagara. Bade milarian istri Kemar pikeun pangapit panganten. Anu aya patula patalina sareng pamunut Nalendra Prabu Batara Kresna tiasa ditikahkeun seku paminyana murang kalih istri Kemar. Ulah kampung diasruk padesaan diaprak pakemitan ditalungti. Nataroskeun saha anu kagungan putra istri Kemar bade ditamut pikeun pangapit panganten. Oh, Nanging dugi kadanget kiwari tacan keneh hasil. nya. Sepak kampungan bade ngajugjug di kampung Palitiwetan memang ngalangkungan gunung anu pinuh remet ku tatangkalan. Allah. Alumampah satengahing marga sopanai Raden Abimanyu. Tuh. Disarengan ku pawungan Semar Sapala putra halumampah ngareureukkeun tina kacapena dina tangka kai ngarasakeun tiisna angin gunung nu ngahiliwit. Wa Semar Badranaya. Hujan? Asaku benar ningaleuweung anu sakir remetna manuk-manuk cinggal leber manuk gede manuk leutik asa kagagas hujan Angkoh palepat hawa rawasa. Hawanya ceptis seger. Ya kitu teh. Mohon. Geningan teu di mana aya nikmat pangeran terus-terusannya cuk. Laras taya kenapa di keluarga. Kenat namun manusia teu narimakeun teh makana ieu nikmat pangeran kupur pingaraneunana. Jangan tenan wae. Cenah masakeun maneh. Hadiah kitu Kakang Silaingja. Mangga. Akang.
Itu enggak di sahur jeung teh mah mawana aya si Akang. Panggil naon? Bari dagang sepatu aing di Maharani. Sepatu. Oh. Geuning eta jeung sepatu Akang. Neangan awewe nepi ka kieu lain we. Awewe. Jemput jemput dayungan jeung batur mun salah silih jeung kudu silih Alhamdulillah, hon. Bulan. Nepi ka juragan Abimanyu dengan syuh si bubuyut Panawa tu nepi ka dieu ceuk. Sayut wae. Awet ngora mah asa ulah dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah diicili ku kasedih. Aduh, resepna teh eta kan. Resepna tinu kitu. Palingan saperti ming bagito kitu nya Kang teh. Bagito grup. Nuhun. Ming aya kaosna teh ti ming bagito. Nuhun jang miing bagito gitu kaosna katampi. Beda Juragan Abimanyu euy palai eta teh geuning. naon teh Palai direneng-reneng teh kiwin. nikah itu ada Akang Hasan. Dewek mah ti mimiti ngadeg dunya tuh nepi ka kiwari. Ceuing aya ngejubleg terus. Atuh kali tuh kabah minta gitu ini gitu. Heeh, kudu kabah minta urang aing ngajebuluh. Atuh ka Pak Ayub dah. Ayub si Seuti. Ya. Udah panu sidang heula di Akang nih. Heeh. Ayolah, coba ceuing. Woi, Bulan. dina sagigireun ti dewek jajab dunungan juragan Abimanyu. Hari kitu Akang bade kumaha heula ayeuna. Dewek teh ayeuna teh naon seri wae. Hiburan mah pan perlu dek cilin. Ulah tunah hiburan mah Kang. Oh, nu matak dewek awet ngora teh minang hiburan. Waduh, beres. Ceuing euy ngamonyet yang eueuh. Genti wae kopleter gitu. Aduh, ayeuna mah urang genti ku doger orang hutan. Nah, sok. Aya prabotro. Aya naon we? Kang, Ayo, ampun jeung kaul mah saya aya we nya. Aduh, jang iin eueuh euy. Eta teh sangka tah. Oh, tuh, yo sinen euy. Nyai Sumiati teh teh. Saha teh? Oh. Nyai Sumiati Ali Sabek. Apaan? Pulang nanya, Jadi si kukut tah. Ngiji deui si kut-kut. Bikin ngalengkepan koleksi para saudara. Naon teh? Parantos tersebar di tiap-tiap toko kaset. Aduh. Yaitu di perusahaan Dian Recording. Dian Recording. Aduh. Gilanya Kang. Rupi-rupi kaset karya hiburan para saudara di bumi. Popna aya. Popna aya. Wayang golekna. Wayang golekna. Ibrut. Karling. Dangdut. Aduh. Aduh. Bade tarling, bade tardi. Bade tarjo. Nanging upami tarling mah kedah ceulingna anu sae wargi supados raos ngadengekeunana. Nanging upami tardi mah kudu nyanana kapas. Kangen nyusuci. Aduh, ampun. Makanya ke orang tua we sia Kang masuk. Nah, pamolah teh. Nyi, Nyai Sumiati. Tah. 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 Alhamdulillah. Aduh, wajah Allah. Payu manehna tah payu teh gawe. Oh, sanajan salila urang cicing dina kreasi nu anyar, tapi ulah poho karena tradisi. Tetekon kadang tetekon. Rek naon Kang?
naon? lagu peyem gaplek euy. Nyi. Peyem gaplek nyi. Oh, sok nyanyi lah ngarahmatkeun ye. Iya. Kakak sepuhan. Nya kena sok Anu parantos tilar tigunya almarhum Abah Adom. Kantun waasna. Kantun waasna peuyeum gaplek ge jangakeun ieu. Pak Asep, Pak Syarif. Wah, sadayana wae euy. Umi Kang ah. Dar Ya Pak. Alhamdulillah. Aduh. Kreatif sarereanya. Syukur sebab negara oge ngabutuhkeun manusia-manusia anu potensial. Iya, jelas. Sebab naon? Kumaha? Kajataan negara dina zaman kiwari negara geus robah wanda.
lemah cair ganti warni lemur singkur mutuh subur dayeuh meuweuh ku kadeudeuk jalan kaditu kadieu di hotnik cek naon deui jeung jalan layang aya nya jalan layang jeung sajabana teu ku kituna urang teu kurang-kurang ngahaturkeun nuhun ka aparatur nagara di urang ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT anu geus singkir nyaeta ngawangun negara ya anu dugi kadangan ayeuna keur dikeureuh keneh nya kan rawat kageunah kana tinggalan dasnya eta Kang alah ceuk upama urang inget kana lalampahan anu geus kaliwat mohon anu geus kaliwat nagara urang kumaha puluhan tahun mohon anu lain saeutik para prajurit nu mati teu kurang wala dia malah tam-tam anu korban mohon hancurna di medan tempur patulayah mayit-mayit dan perangnya kan hampir nagara tinggal ngaranna Allah lemah cai leungit eusi lemur dilungrum ku batur dayeuh diheuyeuk manganeuh mohon rakyat sangsara tigerat deungeun-deungeun anu weureus seubeuk Kang ayeuna kantun waasna parentulna tutunggul iya Kang sasat anu tugur di luhur kubur parag-pagna tetenger anu hempak di Taman Pahlawan lain tunggul gesan pamunjungan lain tetenger gesan pamujaan tapi tunggul tugu pangemut tetenger gesan pangeling-eling yen di dinya gunukna ruruntuk nukung Sitarung ngalawan musuh nu pamuk pasolengkrah tulang-tulang para pajuang anu kungsi perang ngalawan jalma masyarakat beres ayeuna urang kari ngeunahna kari nikmatna mieling kana eta jasa-jasa karuhun urang anu parantos ngantun tuh nepi ka kitu tah pajuang urang ayeuna mah tiraanan ngeusi kamardekaan eta Kang mulainya kan nya nuhun ulah nepi ka hirup urang jadi mabok-mabokan dipake modal kajahatan dipake modal kajahatan jeung sajabana hirup di alam dunia ieu amit-amit hayu anguran ieu lemah cai urang mumule ku urang sararea mangga cara jeung kacang tuanana mieling ka karuhun teh nyaeta mumule titik warisna keusian ku urang mangpaatkeun kan ai kada kali 1.5 tandana tumar dawayo naon diweuni siling ngaranau teh kalanan kagok ieu aya campedak ieu sugane geus asak nu batur belegu nu batur geus saparang batur ka dieu siling jan Kang ingatkan apa ka dieu siling itu dunungan ngalamun wae dieu jan jan Kang keneangan budak awewe kemar teh euy Kang teh heeh surat kitu Kang kuat teh keur pangapit panganten sugane idungan dewek teh anu bakal bisa neruskeun tapak lacak kolot-kolot urang ayeuna sabab naon katinggal ayeuna papayung dewek geus ampir karolot mohon katinggal boh dina TV boh dina berita rambutna parantos kagentos ku bodas tina hideung parantos robi ku kituna ngaturkeun kana jasa-jasana ayeuna sasat petetanana anu keurku akang dituturkeun mudah-mudahan sing langkung ti sepuh anu parantos ayeuna kurang karasa but-betna jalan jeung ngarareunahna sasat hotnik mohon Kang lamun dibandingkeun jeung tumpak udara masarua deui lemesna jalan eta meunang licin Kang teu jalan teh meunang licin heueuh nepi ka dunungan dewek ais pangampih nagara mah boga gelar sahakan gelar Bapak Pembangunan Bapak Pelopor Pembangunan eta Kang macak ayeuna lain ngabangun teh lain ngabangun nagara wungkul urang oge diri urang oge kudu diwangun kedah Kang teh yo bebas adalah Kang ka urang riksa para ahli-ahli nu aya dina diri tenan gitu tuh nya beres Kang sapratanepun nyatana parang nuju sempah kapi goyon di satengah ing alas pinggan dina salat aya nu kocak dengek
dua wanoja anu keur diudag-udag gaya sanes ieu teh pergiwa sareng pergiwati putrana Panengah Pandawa Arjuna anu ti Dewi Manuhara putrana Panita Manikhara di Padepokan Andong Kancana itu kayanana luntana di Padepokan teh sejadi deus karamana ka Arjuna Panengah Pandawa anu aya di Manukara anu tinggal waktos ieu diudag-udag ku para Kurawa anu disesepuhkan kursi Kombayan malihanan rencangna anu jajab di Padepokan anu kakasih Manguyu maparantos dipaehan ku para Kurawa sasat bade ngarebut ieu dua istri kemar anu kakasih pergiwa-pergiwati Manguyu dugi kalapurna ngemasin pati teu makaning perlaya mertahankeun ieu dua wanoja sareng senam Manguyu dipaehan ieu pergiwa-pergiwati diudag-udag dileuweung lir udag-udag bagung kayanana Surakambala balang tulungan rayi pergiwati buru-buru atuh lumpatna buru-buru nah meuni gejer ka bina-bina coba tulungan ya cuy nu buru bagong gitu euy agak aya naon tongo astra jinga aya nu tulung-tung ceng naon dengan ku sila temu dilebakeun nu buru bagong gitu Pak, ayo ngepung bagong beureun. Tulungan. Sora naon eta cepot dawala. Duka atuh. Asa gempeur dibarengan ku angin kieu ngagelebug. Tulungan. Nah. Sora naon di dawala euy. Teuing buah kuntilanak. Oke. Isabella beureun. Oh. Isabella teh geuning, Isabella teh awewe lin. Kumaha Isabella teh? Aya laguna. Sing ngapakeun Isabella? Isabella adalah akulah pendukung. Kita juga iya ari. Laguna akhirnya di kadinya. Oh. Kang tukang kumaha lamun akang cinta bilang dong bilang. Ayo kita bisa terusnya dah. Bisa kita we. Utar di sana. Oh. Terus Kang. Cici jangan diganggu atuh. Opek-pek. Aduh, gila. Aduh, budai kudu kumaha cicing. Itu lagu naon kan kira-kira nanti akan? Hah? Lagu naon kira-kira nanti? Lagu jangkrik. Heeh. Jadi gaang gitu mah jangkrik. Aduh, ampun aing. Tong loba teuing heureui. Baca Kang. Dinungan dewek ngomong. Wah. Tong loba teuing asin. Nanaonan sia teh kunyuk. Dedekeun eta nu tulung-tulungan deuleu. Tulungan. Nah, nepi ka bina-bina ting lempang teh atuh pergiwati buru-buru. Kucing kadenge. Kumaha tah? Oh, kadenge ku kuring oge. Kumaha cenah?
tung teng buah-buah dulu haprap telepon ide pergiwati hasad lompat ka payunun Raden Abimanyu kasranong satrahing alas pringgan dia dalam Raden Abimanyu ningali dua wanoja istuning sarupi kaget nu taya papadana kasranong satengahing alas pringgadingan salah. Ya, istri ada istri. Saya kaget. Gonderakan ningali. Aduh, jadinya itu ti padepokan anongkan sana tepi no kaulanun satria laras pisan kaulanun gerilis kitu awewe euy kurang kota teh ya Kang atuh lain centiknya mah bulu panona sarua jeung dundungan euy sareng juragan Abimanyu sarua nyakep pek sidik-sidik ya wala heueuh nya hampir sarupa damisna Kang jeung dewek sarupana teh beda sautak saeucik jeung dek ai itu bangir dewek pegek ai itu gulis dewek goreng dodonges naker bedana teh mah namun yang bapak jauh kita nak ke langit geus sedrik tupi mang teh saha ai mang manu katelah teh cek pek untuk make ngaran batur sia nu asli we mah konsekuen jelema mah geus bosen aing ngadengan aja make biasa lagi suka kogeran batur teh lah dia kudu nyangsat 07 numpeng nanggap lais ujungkeun ka Batra Kala gini ada ampun nangat calung mangge jam aduh ampun jeung boa-boa di lejang naon Pak piraku teu apal seuing oh deui ieu teh naon maneh teh jiga nu nyaho ka lemur eta awewe cepot ieu sidawala abdi mah teh terang hilap deui sumuhun agan kapungkur waktos agan nuju di kanung kutuang ibu metilu sasi tah dicarakan ibu teh palai lauk wader ka nya harita teh kedah milarian keceri jala sutra nya namu teh ti eta ti panita kiningan mang uning jala sutra da eta mah jala sutra teh paragi ngalauk ayana ge di Kangjeng Eyang sumuhun kantos teh ditamut kusaha ku dunungan mang sah ka dunungan mang teh ngalakeun agan lain eta dongeng teh tuluikeun ulah buntu sumuhun kapungkur teh teu kengeng hiji-hiji acan malihan pun lanceuk mapan kantos harita teh dibunuh euy akang ingat Pasya dewek harita teh jadi raja jadi Prabu Anom Panu Pergola aduh Pasya dewek jadi raja baheula kitu si akang jadi raja bareto kungsi aing jadi raja singa aduh mahkota teh logor harita teh semet bujal pan sumuhun neng kapungkur ceceh sah kasaha anu namut eta jala sutra anu namut jala sutra teh nya Pak dongengkeun wae terus Kang Kang riwayatkeun Kang nya Bapak dewek ngadengekeun itu tadi untung teu rekaman si akang lajeng we tiasa cenah ditamut eta kecrik teh kahiji syaratna upami soek samata lain samata naon kecrik sakukuh lamun soek sakukuh kudu digentian lagi ku nyawa hiji terus kapan ku akah harita teh dikecilikeun pan soek ngait teh geuning kana haur bener-bener
harita teh diteleman pan ku si keke. Bisa dileuwin ini. Heeh. Aduh, ampun aing. Harita teh pan aya nu mancing, Bapak Ade Kosasih. Heeh. Ayeuna nuju nyieun balong. Loh, Bilih bade mancing ane mah ka Giri Harja we sumping. jelas. Iya, balong Bapak Ade Kosasih. Non dina balongna teh bade. Eusina teri. Pemalaat aja. Teri jeung cenah capit. Nya. Aya hadiahan upami kengeng paseueur-seueur lauk. Nya. Hadiahna Nah, hadiahna Kang. astana Badag yum, badag. aduh badag cenah nyum. Aduh. Dupi mang teh saha? Abdi mah dawala. Mang dawala. Sumuhun. Ari eta nu diiket? Abdi mah oten. Saha Mang Oten? Oten, neneng ngaran mang jadi gendong jadi oten. Kan teh Bang Joni. Kabungkur mah Atep ayeuna mah oten. Ampun ing rupa-rupa eta mah aduh. Oten. Pilih mang teh uninga kaula teh putuna Kangjeng Eyang. Putuna Eyang Manik leres pisan Eyang Manikara. Gusti dupi tuang ibu parantos maot waktu ngalahirkeun kaula kakasina Endang Manuhara. Papa ayana naon wa amoy ya gilingan teh saderekna duluan agar naon wa ieu teh tualan malah gerang kena tukalasan pisan ayat jalan mau mentas monyet naik ke darat taraje agar gelis neng itu tuang raka neng ya misi ku dewek masieun ku si laing caritakeun eleu ujang dawala astagira. Bapak ngarumasakeun maneh ieu. Busi ku dewek masih euneun cenah ku sileh. Neng, kumaha? Kayak dupi tuang Rama saha? Anu mawi kaula teh bade dedeheus ka Kangjeng Rama. Saha tuang Rama teh? Numutkeun ka saurang Kangjeng Eyang cenah Kangjeng Rama teh aya di Madukara kakasina Pangresa Adipati Arjuna. Aduh. Merwata suta bengah ama wata suta bengah kiri lagi jendera jendera paninggal bengah merwata suta bengah kiri Sekar Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma Kalawan iya Kang Nyai kelanan Kang Tengkang naon Puguh ya, puguh. Neng ieu teh tuang raka tuang raka kumaha Mang ieu teh putrana Gusti Arjuna. Ieu teh Kang Abimanyu teh kitu. Leres pisan gilis. Aduh, tobat teuing. Pergi wati. Kaula nun kaula. Ya, lanceuk urang tobat Kang. Aduh. Hayang jadi juragan Abimanyu euy. Oh, nah. Digabrug deui tumuntang mah cangkengna. Mun ka deweknya muntang teh euy. Aduh. Pemuntangan anak sama goreng patut. Moal gedaekeun sakitu maledos bau jalak. Ambilin sukoing ah. Pajar dewek bau jalak ini dulu. Eta kumaha terasaan? Bude kamu tahu. Semah kasarakeun kaula nun Kang. Ditampi nuhun ku Kang Nyai.
rai teh kantun gelis pergiwati ditampi nuhun rupi tuang ibu teh saha kangjeng ibu cepot abdi caritakeun ieu teh ibuna teh Gusti eta aya surmada cing balek teteh kakasina teh Gusti Sumadra aduh tobat teh Gusti agung rupina saur kangjeng eyang teh Kang Abimanyu kangjeng Rama Baksana sok disaranganku Bapak Semar mah tos maot kutung sia amolah teteh rapan Bapak Semar mah aki abdi lin ayo nu matak ulah waka monis kesalahan batur sebelum anda mengerti begitu dong jadi Bapak Semar mah tos maot neng ya teuing tong pikannya ada dengen aduh ampun iya sim kuring Semar teh sim dikukur dupi Mang Cepot mah kapungkur oge ti teuleum dibabuk si waing ieu kita nu diiket ieu oten aya kirina ta oten coba teh eta teh Mang Cepot teh Mang Oten aduh ampun cing aduh ampun ieu ieu utun nu moyong dupi Mang Dawala ieu Mang tu geuningan dalarasna Mang Dawala mah bangir-bangir ngan make teuing bangirna sia teh mah tupi Mang Gareng ayeuna teh si Gareng mah dilemure sing jadi ketua Karang Taruna teh nuju ngarahkeun para pemuda sering temu bicara sering temu wicara jadi kolom pencapir aduh iya aduh jadi mitra desa mitra tani mitra adalah para mitra Rosadi aduh atuh bagja kaula nuhun ngahaja akang terek neangan istri Kemar akang teh maksud dek pindah tina alam lalagasan neng ieu teh tuang raka teh bade nikah nanging meryogikeun neng istri Kemar kangge pangapit atuh jayogikeun talaga sangemutan mangga teh teuing kang ngiring bagja nah asa bagja teuing arewesnya kang kaula teh panginten bakal terang kota dina waktu sana teh bakal terang dayeuh yang nanging upami 400 ka dayeuh ulah sagala ditunjuk era nya dirayu neng di kota mah seueur SDSB naon SDSB teh mah sumbangan dana sosial berhadiah nya tobat teuing bagja teh apa dana nyai adi aceuk bakalnya hok kota, bakalnya hok kusir daya cenah bejana aya kursi maju beca urang ya uri maju jadi dulu aduh bejana cari kota mah aya song-song hurung ujung naon cing song-song hurung neon pajak teh song-song karunya urang ngempung aduh nuhun atuh nuhun kaula nun kang bagja nu teh papadana kaula nun barang nuju aya dina sempal kapibeuy kalayan ayeuna kabingah ieu Abimanyu pergiwati tepang sareng saderekna anu ngudag parantos dumugi nyatana para Kurawa neng kumaha kapungkur teh mang gaduh kekenalan begitu saha Mang Uyu coba Mang Dawala Mang Uyu teh mau Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mang Uyu maot leres kartos lami aduh kaula nun tadi enjing nah kunaon dipaehan kurang urang Kurawa ku komayana anu merengkeun teh pananganana nah kaula bari dicanak meuli sami pisan samaksan sareng Kang Abimanyu pajar kaula teh bakal dijieun pangapit panganten bakal dicanakan negara astina bisa jadi kapan itu neng menuju saemara neng nya atuh kalau san bisa si kombayana kaget nu taya papadan barang ningali itu nyatana
pergiwati sasat nuju dirundung ku Abimanyu Astra jinggat dawala lariung di satengahing alas pinggaringa celana pentang kakai kaget konei rakan ningali kaget kene sampai bisa ningali kang samya ngalaga kaget kulirakan ningali kang ngalaga Iskelatin kenasti ya Naon ya? Aswadama lung ini Anger Jaya Raka ulun Anger Citrayuna ayo naon Wah, kumaha geus kieu bahaya kimawon nya teh. itu pergiwati tembok geus nyaluuh ka dulurna ka si Abimanyu waduh kumaha carana Mbak hah kumaha carana wayahna dibengker sararea Sak akal. dibengker sakal-akal ulahna maungkeun beungeut awewe rebus si Abimanyuna paehan Ngatur. jelema ulah hayang disesakeun podaran si Cepot si Dawala si Semar sabab eta jelema nu bakal ngaliarkeun talesateun Eta. apa wakul buaya banget bongohan ayo Ayo. Apa mana? sapratane punyatana ia Abimanyu Semar Astra jinggat dawala pergiwati parantos dilingkung ku para Kurawa atuh ia Abimanyu bingung anu teu mangetungtung susah manahan anu taya sudana kudu kumaha carana sanes sakedik para Kurawa malahan teu kasih beungeut ti balengker itu kayana alah agan Ewon, Kakang. pililuyane dek ayeuna modar teh jiga euy. Asal sakuluasan kitu Kang geus pangasihan. silaka euy kumaha aing geus kieu yo Sakuat tenaga. Bentak meweh lah tadi ah. Ngariwangkeun terus gede bapak teh mah nya aya anak teh curik ai bapak gogoakan. Menurutna ge anak. silaka ieu kumaha pipetaeunana geus dilingkung ya tulunganna tuh kudu kumaha ieu teh Kang Aduh. Geus Pak tong curik Pak, ye aya balon. Cucuk sia. Ya ong kari sumrah jeung pasrah we kana takdir ilahi Cepot Sumuh. tapi parendene kitu urang ulah cicingeun sakuat tenaga kudu ngalawan Ayo, hewa, cepat kami betul lawan. Ayo. Salah sia. alah geus nyaho ka dewek Nya saha maneh? didinya nyaho ka dewek tong api-api eta beungker buka kuring apa ka dedegan model kieu Saha cing kaula? anjeun urang-urang Kurawa dewek ge apal Wis, kurang ngajar. Komo kitu sakala mungkin dipaehan wae. oke jeung aing lah gilut deui lah Hebat sia usik teh. dewek teh atuh Lain ge mah minta teman. lain ge Lapur dulu bapak euy. Sana kene bae Kang. Oh, sugan teh teh nu hideung teh bapak keur nyumput. Ari teu naon? Batu sarua jeung buyur dulu. Ampun, umat ilu. Kumaha? Tuju, dawelu. Mau naik ngomong teh baku aya geus dikitu-kitu teh. Euy batu euy. Reureun kitu. Disangka bubujur beupeu. Beda batu bejajak Kang. Disangka kudu batu dicabak ceus. Naon? Ceus. Teuas munanya. Cepot. Cek balik sia teangan bapak maneh. Teangan bapak maneh.
sastra jinga mana cuci kolot euy sampai tongos ke tongos juga oh memang Semar Badranaya sareng endang pergiwa-pergiwa ti parantos nebihan tina eta tempat ku ayeuna soak di kepung wakul buaya mangat urang-urang Kurawa atuh Raden Abimanyu Gatot Kaca Astra Jingga Dawala milarian sasak mudun ti mumungang ayo teangan sebut mana eta kolot di dieu oh Salatimu sisi ayam kaset istirahat bisa tekun kabungat samana istirahat temungku dikasihan pamilekeun kilapan sanes ngajak awonang tapi nuatun kesayang wah berapa hari seharusnya reknya harga akeh orang nate tiba-tiba dinasti Kersa dinasti Kersa yang anu Semar Badranaya memang hep sangang kali kemar nyata tuati Allah iya endang iya tuh Aki Semar gelis uas Kang Abimanyu katunggaraan mudah-mudahan pamarana barudak teh su ai sugan dewek nu turug gitu loh heeh Bo amuing uja wah kamelang pisan teh abong-abong jalma dengki urang-urang Kurawa ngan ukur kitu we jeung kitu pagawean teh jang laras diuli kana kagorengan teh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang laras nun heeh sapraptanipun Raden Gatot Kaca memang ningali Semar Badranaya wa saha Dwayanakan kasangakeun
sambil nguningakeun tuang rai ayeuna teh jadi kepung wakul buaya mangga kurang-kurang Kurawa Abimanyu wa sumuhun agan atuh kukituna panuhun agan tiasa nyingkahkeun eta karaman-karaman di nagara astina anu katinggalan kedua. Salamet wa Pulang geus salamet Abimanyu jurig-jurig geus nyering dah timbalan kitu nun salamet tupipun anak Astra jingga da walau ge salamet nuhun agan aya bantosan wa eta geuning lu itu naon kukurmuyan dina rungkun wa eta teh nguningakeun tuang rayi tuang rayi naon tuang rayi nu lerestan rayi teh rayi naon wa loh ya eta we sakit alah ngaguik agan tuai teh rayina juragan Abimanyu putrana Endang Manuhara teh anu ngantunkeun waktu ngalahirkeun eta dua murang kali. Waduh, putra Bibi Manuhara wa Sumuhun agan kira Neng Aki Semar kumaha barang ieu Endang pergiwa nyamperkeun ka payuneun Raden Gatotkaca Semar Badranaya ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat ari anu jadi marga lantaran memang Gatotkaca teh masih keneh sihungan pamenteuna masih keneh berwes wayana parantos ngambat Raja Musti kejadianna ieu Dewi Pertiwa ngociak samarukna ieu teh musuh itu kaayaanna barang tumugi kunaon nyai toba teh aya buta geuning Aki aya buta amuing sanes buta ieu teh tuang raka teh raka naon Aki Semar raka naon Aki Semar tuang raka ieu teh putrana Gusti Bima tuang Rama Uwa ieu teh putrana Uwa Bima timalan aduh kapunten wae atuh kaula nun di Raden Gatotkaca barang ningali pamenteuna pergiwa ngadak-ngadak dina dirina aya rasa anu teu acan kaalaman ti kawit murang kalih dugi ka kiwari rasa asih ngancik dina ati kanyaah aya dina manah kitu rasa birahi anu ngancik dina diri Gatotkaca aduh ieu teh saha kakasihna teh Endang Pergiwa sareng ieu rayina Endang Pergiwati nyangakeun semah kahunyupan jenengan Kakang Mas ditampi nuhun ngaturkeun semah baktos kahunyupan jenengan Kakang Mas ditampi gelis aduh tobat teh Semar ka mana atuh Kang Abimanyu salamet Nyai tugening agan aduh tobat teh nuhun Kang Abimanyu salamet gelis selamat Kang salamet Pergiwati kadewek mah teh nyebutkeun engkang euy hayang teh sakali mah sakali mah atuh api hedek teh sama kawarana nyebut engkang kudu teu cireug anu Gusti salamet geuning jang sumuhun nuhun ah melangeun papadana geulis tayeungnakeun uang raka tapi nantos di uningakeun ku Aki nyebutnya ke Bapak Dewe nyebutna kakang
Oten. Itu pohon ini kan. ganti kan. Pepatah ngaran si Cepot aya ati. Kanyaan. Zaman kiwari mah dulu. Anu manja. Pernah ngaran teh kudu manja dulu. Pokoknya Dewi Titi anu bersiap-siap. Oten. Siap rori deh. Aduh, ampun. Tahu. Itu Minggu syacuri. Alamat Abimanyu. Pinodam pergiwati kanang tepangan Kangjeng Rama di Madukara. Saya atunen urang tepangannya tuang Rama mau teu atoheun tuang Rama teh sieun. Kitu mah sumuhun. Naon cenah? Indah sekali naon. Ari eta Mang Cepot. Naon cenah? Ibu Srikani sareng Ibu Subaldra moal naon-naon. Ih. Neng upami presiden ka manggeurah hayu. Eta mah bersih istri sejati teh nya. Moal lobet kana paribasa saherang-herangna cai beas. Moal. Tetep itu mah bakal deudeuh ulah jeung asih sing percantane gampang. Murni. Nyaahna teh temus kana ati Sanur Pai. Aduh sareng ieu kumaha Kanjeng Ararate hareudangna puguh diudag-udag kurang urang Kurawa ti kakarait kana Kali Musa kana cucuk-cucuk kana nu aya di leuweung Kang. Kang Abimanyu upami eta mah hoyong itu naon geulis hoyong ngebakeul lalungan geuning anu ngoco di handap dan meneherang caina cusin gede bongbong heula cusin bilih bade sirang kaleresan akang oge nya kitu da puguh ieu kesang anu sakieu lahat leetna hayu atuh urang mani heula Cepot mangawe agan sieun Akang gramani. Ari abdi mah aduh dititah mani teh sieun hawatos ka agan upami abdi mani dordar gelap Mau tanggal waler. kecuali kahujanan abdi mah sakalian kahujanan oge meuni jangar teh sirah teh lamun eueuh prokol untungna aya prokol penghadang nya lah ampun euy atuh bilih bade ngebakeul masuk pergiwati ka Kang Gatot Bari ngadaguan di dijik. Geram balas salam Sanyu pergiwati oge dami mudun kalaneuh nyata maksad bade bebersih heula anu kantun di dieu Gatot Kaca sareng Astra Jingga kalayan Gatot Kaca salamilami ngapuleung ngaraga meneng molohok kemangkad margi neme saumur dumelah aya nu ngancik rasa birahi dina ati itu kayanana upami aya pitulung pangeran hakikatna syariatna pitulung agan lapur we panginten abdi teh dikerepuk sieun bagja kaula. Bisa salamet. sumuh duh Bener itu putra Paman Arjuna ti Bibi Manuhara. sumuhun agan Teu sangka Cepot. Yuh, sumuhun sieun abdi oge meuni teu sangka serbuk sabarang nyamuk sieun sing horeng anu dipilarian teh. Putra dunungan sieun. Eta si Akang teh mah. Nya atuh milik tara hiri-hiri bagja tara ala-ala teh ya sing paripaos nya mah. Iya. Tapi Cepot, Naon sieun? kaula teh hese nyaritakeun anak kudu kumaha Bot, tulungan pula Bot. Naon agan? Nyari patuangan? Anu karaos eta. Suatu pencetan ku abdi. Lain nyeri beuteung Bot. Mah atuh jadi. Sewes abdi bade milarian bakicot. Bakicot. Naon bakicot? Sun eta teh nu seukeut teh nu nyungcung. Itu mah kijing. Nu nyungcung teh anu jiga urang ditu arca manik. Si Akang mah. Ampun inget. Lain Pot ieu ngadak-ngadak dina hate kaula Ratu Sadana Tutunggulan. Duh.
aya naon dina manah teh Bu aya nu tutunggulan di jero Anu hajat cenah mana teh Kang. atuh pi anu ngagondang Aduh, ampun nih kalian ieu udud heula dia. Duh eta nyasap nyagan eta geuning. Aduh. Mina ududung kawung jeung kieu euy. Bako mole teh ya. Bade nyasep agan. Moal bot. Aduh. Naon agan Cece? Kaget kaula dina hati kaula bot. Aduh. Bot. Abdi sieun. Lamun kaula boga pemajikan maneh atoh henteu. Aduh, buat ilaha illallah. Agan diantos-antos di kapungkur abdi teh ngan dina hate wungkul lain naroskeun mah teu da ajrih sieun. Na cinta agan anom teh iraha bade garwaanana sedengkeun juragan Abimanyu mapan uninga agan waktos dilahirkeunana. Iya. Ayeuna parantos garwaan tapi geuning agan masih keneh teu acan acan meuneuh heuneuh. Aduh ampun. Heor-heor. Anu matak ayeuna kaula teh boga karep kaula aya rasa birahi anu ngancik dina ati kakara saumur hirup pot tapi ulah dibeja-beja. Moal juga moal. Saurangan di mana. Siap dieun nih, siap dieun. Ka urang mana gan? Cebot. Gan? Ka urang mana gan sih? Ke urang men. Aduh, ampun Cebot. Oh, ka urang Ciimpun. Jejak sepoy. Aduh, obat ilaha illallah. Ka urang mana tuh agan? Nu lasar. Saku abdi urang teu nyeueun. Teu nyeueun. Cebot. Gan? Kumaha nyebut kaula ka si Abimanyu? Naon teh? Nya yaji mas. Pila ku ka kandang. Biasa we geuning Kang Rai Abimanyun gitu. Lain. Naon sih? Aduh, Cebot. Itu agan migugurupukan ku naon? Pernah kenaon tah aduh. Naon agan teh? Cebot. Ieu anu dipit kapalai ku Kangjeng Ibu teh Ibu. Nah, mending ulamun iliman gitu Mang Cepot nanaonan, eta teh nanaonan. Sanes. Semua itu. Jadi neng teh udah ngobrol we di dieu. Beri ngantos itu tuang raka nuju bongbong keneh sin. Itu mang ibak teh bongbong. Nya upami basa Baduy mah teh bangbung. Bangbung teh ibak. Aduh. Aya naon ai kitu aya naon? Semun neng gitu bakal kagungan caroge teh. Atuh nah mah dipok deui eta mah kadur ngadoa mudah-mudahan wungkul. Sumuhun. Kira-kirana Mang Cepot bisa neguh cing kasaha kira-kirana kalau bakal boga salaki? Ora. Sok nya. Cek hayang nyawa teguh kayaknya. Mojohna. Upami Mang lepat. Aduh. Tong ditaros deui. Aduh. Ciduhan cing lamokot. Ari kitu Semun neng teh bakal kagungan caroge teh kakasihna. nya Mimitina ngaranna teh G. Aduh, cenah ge. ge G. ari tungtungna Tungtungna teh A. Nah. hari kitu saha atuh jelaskeun wae tong make jadi tungtut. Nya Semun G. Jadi selesai maka neng teh parantos aya anu bade neuneun ka deudeuh nuna ka nyaah. ngeliat sangem ka akang. Bade aya nu nit ka asih ka neng. Nya saha-saha coba caritakeun. Seri. Aduh. Malihan tak ieu artosna ge Duh. Mang Cek. Aduh. Ampun jeung aing. Eta jeung meuni pangambung teh ku pertek. Aing ngadeli ceuing duh. Naon ai Mang Cepot? Tong diheureuyan nanaonan. Cicing sakecok-cok anjing. Tong diganggu budak mancong pipilun kana urusan politik. Tong kana cicing. Si gelo pajaleukeun teh urusan politik cenah. Kira-kira anak kasaha Mang Cepot?
Iya, ayo masihan artos kaneng, beli engke sumping ka kota teu kagungan kange jajan. Nah, ngarepotkeun segala. Lumayan. Kira aku Mang Cepot kieu teh. Leres masihan artos kange neng. Araha 10 rek. Aduh, toba teuing. Ke di mana parantos kaula gadosan, da kaula teh ampun. Numawi. Tampi mang mah merehatikeun kana ka. Ayo, mudah-mudahan jeung Ieu teh artos ti mah bogoh neng. Langsung. saha da kalau macan Simun ayeuna mah kedah. Neng masihan titip artos. oh ditampi atunya. Aing mah percaya teu. Akang mah teh. Bener ya. deui. Saya akang mah. Watak pirus itu dulu. Ingat. Ti saha ieu teh Mang sok saurkeun. Sanesna mah ieu teh sanes nu palayeun ka neng teh. Tapi tuang raka. Saha Mang Cepot? Pokona mah neng bakal senang we. Nya saha? Anu tadi teh tuang raka anu tadi teh anu nulungan urang upami teu aya pitulung mantena kapan urang teh hancur sakaligus bakal ponok umur teh. Saha Mang Cepot? Si juragan anu Gatot Kaca ka neng teh bogoheun. Jadi aya karep ka neng bade milileuheungkeun ceuk basa kampung je mah. Sejalmi duduh ka neng. Saha? Tuang raka Raden Gatot Kaca, rakana Raden Abimanyu putrana juragan Arya Bima. Jadi kumaha maksudna? Mun palayeun ka neng. Anu tadi teh Kang Gatot Kaca, Mun anu jiga buta nu sihungan nu berewes. teu berewes Tobat. Kabina-bina teh kurang ajar. Cina udah neng. Kabina-bina teh kaula kudu kawin ka Gatot Kaca anu jiga buta nu berewes amit-amit. Amit-amit Mang Cepot tong make jadi kituan. Kabina-bina teh. Aduh. Tukang teh duh. Diciwit ugeun. Hanas sesiaka. Kurang ajar kabina-bina teuing pergiwatin tong tulus ka Madukaran, tong tulus depangan Kangjeng Rama. Hayu urang balik deui ampun. Direreakeun ka buta amit-amit kaula kudu kawin ka buta. Segitunya. Mun kadengeun kudu nungan dewek dulu bahaya dulu. Tang tos Kang ngobrol. Neng banyo. Entah makanya banyak-banyak tah duitna bikeun deui. Wah. Loh, itu. Aduh. Kang. Neng tong disoekeun neng lebar. Aduh. Buat kapung gitu dia. Mun kejadi genep kieu disoekeun duit euy. Aduh. Kang. Sini eta euy. Pangnyangankeun ieu getah nangka dulu. Ku getah ka setut wage halus. Eta ku katusba. Nya. Urang tepungkeun deui dulu. Lumayan takang kade pahili Aduh, deui. saka euy. Sabar Kang. Kurang ajar Kang Abimanyu. Ampun, kajen teu terang kota, kajen teu terang Kangjeng Rama jeung tibatan kudu kawin ka buta. Nanaonan ieu teh. Mang Cepot ngaheureyan pajarkeun teh cenah ora ieu rek dikawinkeun ka buta. Kang Gatot Kaca amit-amit eukeur mah dulur kata mata mah buta teu hoyong teuing. Kajen sangsara balangsak jeung tibatan kawin ka buta mah amit-amit. Yo. Nanaonan atuh Cepot. Sok heureuy kitu. Puntene agak abdi cek banyak. Loh, Nyingkah ka teh sia tong diheureyan. Ai, nanaonan sia teh? Yen Pak Uing tidak sia teh mah teh tadi atuh da mun jeng jele pisannya karasa we. watir calon eta watir. Ripuh aing ewan jadi calo jadi. Mata kumaha mata pisan. Karunya. Aduh, jadi maklar cinta teh. Aduh. Aduh. Aing dibejakeun ku kadunungan dewe ka juragan anu Kaca karunya. Wah, ketua aja ngawirang dendungan Kang mah. Ngawirang dunungan mun dewe. Aduh. Nyamperkeun kadunungan dewek dulu Mangkewe Kang. Mangwas patan nerakaton.
satu marangan nampuh lagian dendera kingkang lalaga ada katon pada marangan nampuh dendera lalaga tengah tinggal iya Raden Gatot Kaca Luntang Lantung sasat ngantosan astra jingga anu diutus kalebak. Aduh, ibu. Gening anu dipikapalaiku ibu teh bukan rasa birahi tobat. Nuhun. Moal teu sugeman Kangjeng ibu ngadangu yen putra maksad bojoan. Bu. Ieu gening anu pikapalaiku ibu teh rasa anu model ieu. Gain. Aduh. Sastra jingga. Beda rada leuleus sih. Tenang saya tenang. Nah, tari nu. Naon seung saking seu. Terima bahas itu sih. Kepering-penin. Tong makengking ka pangkal. Kan. Selamat tuh bieu. Ndak kana cilik sian. Bujur. Kumaha pot geus ditepikeun? Ya. Cik abdi mah lain pijodoheun. Naon? Lain pijodoheun gantong kawin keur mah urang kampung di kata mah durur. Minariane urang kota. Minariane urang kota da cikirang-kirang anu bogoheun ka agan. Mati beneran ya Kang. Pot. Kan? Tong nyarita kitu, Pot. Kaula saumur segede kieu kakara poe ieu pisan kancikikan rasa birahi, Pot. Kakak sudah. Keur mah manehna teh kagan rasa birahi kari-kari ayeuna ditampik. Udah nyari pikir gitu mah Kang kalau Akang. Kumaha aing pikeun nyaritana? Kade Kang. Kadunungan. Ngomong naon? Anteu kan. Aduh. Watir nang Kunaon, Pot? Susut heula eta leho. Melit gitu. Lebar agan asin. Cecek sia geo. Buat segala muncul doang. Aing teh sedih ongkoh. Nya. Ngabodor kudu terus. Nya tuh betat. Bingung aing. Sedih mau ulah ngabodornya Kang pedam. Nah, kesedih mau ulah ngabodor eta teh sarua we jeung dipengel. Iyo, gain. Naon? Entong gain. Entong mah kejeung menangkeun neng pergi wa entong. Naon sabab? Goreng biwir, goreng cecapek. Goreng biwir gitu. Pot. Moal bisa, Pot. Jika lamun kaula teu bojoan ka pergiwa. Kaula kajen moal boga pamajikan saumur hidup. Aduh, silaka sumpan boga kitu. Kade tah. Tong nyapa sorangan agan jelema mah tara anger. Hiji waktu mah bakal kena kurobah istighfar kenya. Sok luas kitu. Pot. Kan? Geus ditepikeun amanat eta duit anu tadi. Dibikeun abdi. Allah. Untung teh sadayana. Naon cari congsai? Ka pumi sadayana mah lapur panjanagan moal kabulikeun. Nah kunaon? Cik abdi oge entong. Moal benereun awewe kitu mah. Neangan langkung kitu Milariane nu langkung kikicu da seueur keneh. Nya. Gengsi agan untuk menangkan orang kampung. Mau menang dipercaya. Sok menculak. Sok malungkung gede hulu. Ulah ngarekeun teuing maneh ka urang kampung teh jebot. Kaula jelema ngarti. Ulah kitu maneh. Jalan 14. Nya. Bisa muntah jalan bakal kota. Wi agan Kunaon? abdi teh didugikeun artos teh malihan amanat agan oge yen agan teh padeneuneun ka dedeh nu nakanya nitip kasih teh. Ieu. Disangemkeun ku abdi. Nanging Nanging naon? Nanging naon? Pok caritakeun. Agan. Naon? Upami ku abdi disangemkeun agan moal bendu. Moal Pot. Agan upami disangemkeun ku abdi moal bunuh. Piraku, Pot. Naon sebut?
gua abdi teh disangemkeun. Jenrah geut hate Upami gua abdi disangemkeun jagan sinrah heuteun. Naon? Sinrah heuteun hate. Jadi Moal pun. Dek nampi, dek narima, caritakeun ka kaula. Uwe motoreun anak kangge. Abe puguh kaula ingeteunana. Sok, dek geunah, dek teu geunah ku kaula diladenan. Sabab kaula kakara saumur sagede kieu. kan gua abdi teh disangeunkeun malihan diolo-olo ku abdi teh sing neng teh bakal ngengengkeun putra ratu bakal ngengengkeun anu beungheur Ulik kok. bakal pokona diulik weh bas busa basi diulali basa-basa direka-reka lapur teh karayud ku abdi malihanan artos dipasihkeun 10.000 pamisadayana mah hancur kan untungnya kitu artos teh disosoek. Nah kumaha nyaritaana maneh Si abdi teh neng teh bakal ngengengkeun juragan Anom Gatotkaca malihan ayeuna oge pan aya di dieu juragan Anom Gatotkaca teh dikapungkur ge teh acan garwaan ayeuna teh neme katarik birahi ke teh ku neng jadi neng teh kinten-kinten bakal nampi kana naon nu pihak kadeudeus sareng kacinta juragan Anom Gatotkaca nya tuang raka nu atuh kan kumaha jawabanna teh muni aduh nusuk kana kolbu Puri. mentang kana mana nyelingit kana ati Aduh. kumaha cenah ai pokna teh agan mau benyu ye teruskeun Sok nya Kang. tong ceurik pun tong ceurik entong mikiran batur keunina kaula sok ngomong nya kumaha buru-buru ujug Tinggal heula ke ceurik. abi-abina Muhun cenah saur nen pergi wae eta cenah Gatotkaca anu jiga buta aduh agan naon cenah cek abdi oge entong atuh agan tulikeun baca aduh ngomong lamun teu ngomong sidik keprok we aduh sampai aing dijungjungkeun ayo ngomong Sumuhun cenah ampun agari di sing dicekek juri dinging ai pokna teh eta anu jiga buta teh cenah nu tadi nu berat cenah aing jeung tibatan kudu boga nu tum hancur lebur papan kari tulis pergiwati kalina teh pergiwati hayu balik deui entong make jeung nyaho kota tiba-tiba tatanya kota bari jeung dik dikawinkeun ka buta mah teh sudi balik dik deui Kang Abimanyu ampun tak kajen teu boga dulur we kalau rek mayahan maneh kita kawinkeun ka buta ampun jangan jem nuhun agan coba Raden asa disebut kalan astra jingga Allah. Yen nampik sapa jodogan di waktu Gatotkaca ngamat braja titihungna kalaluar Gara-gara ieu gitu kan. gara-gara isa ditampik astra jingga nganukur lohok bengung ninghat kawang-awang itu kayanana kejadian anu kalaman di satengah alas agan hapunten abdi agan Jadi kakak mananya pada. jadi aing anu nyeri naon Malepat Kang atuh. sakulah lagi moga-moga agan dikiatkeun agan Sajiwa teh kitu. aduh aing sarua lalaki atuh Nya. basa aing ditampi ku bedewi oge kitu sarua Antos Akang ditampi. aduh ampun ampun lamun tegang gantian ku nu gelo lah pur we Ya untung aya nu gelo ja Kang teh. agan Ya milik keur cing selamat agan cing selamat
pergiwati Semar oge dawala astra jinga kebat lumamba ngajug-jug kusir daya daerah Madukara bade nepangan Arjuna panengahing Pandawa kacarios Raden Gatot Kaca sanes mulih kapringgan dangu tapi ningali aya gunung batu Raden Gatot Kaca ngaragrakeun ajeun kahanap tegiat nandangan kanyeri ditampik sapajodogan ku pergiwa